Bang, ayeuna urang patroli ke mana? Ayeuna urang patroli antisipasi balapan liar pot. Ayo bang, gaskeun. Ayo. Lah, bang. Ayo kenal pot. Duduk. Ayo pot. Ayo, Bro, beli pot. Wilujeng siang Bapak. Siang, Pak. Biasa ninggal serat-serat kendaraan anak. Oh, mohon. Ya, Pak. Mangga, Bapak. Ya, Kalau abi dicek kelanya. mohon. STNK aya, SIMna aya. Bapak terang nah aku abi dilirenkeun. Duh, kan. Kunaon katanya? Ye knalpot Bapak ye brong henteu sesuai standar. Ada standar, Bapak. Langsung dicek we Bang, dicek. Sok kurungkeun. Peruman. Oh, ye knalpot brong ganeng kieu. Sini, Bapak tinggal tuh. Kenapa nage? Coba bang Pak, dicek dikira kunaon ieu teh? coba periksa bang. Lepas ye mah pot knalpotna geuninganan. Wah, Astagfirullah. Geuninganan copok ieu mah knalpotna ge. Mohon Bapak dataina ge teh abi teu uninga ieu teh. Nya geus urang omean. Tapi abi teh tanyana ke kunciana Bapak kumaha tuh? Geus we bae. Nyaho beres we ieu mah. Teu samios Bapak. Bae aya kunci-kunci mah. Oke, dagoan heula. alah. Terus sama-sama tadi pajak. Terus beres. Alhamdulillah Bapak, turun pisan Bapaknya. Oke, ku abi cobian heula. Mohon Bapak, geuning teu sawios. Pas knalpotna. Mohon. Oh, atuh sanes Bapak, abi kan tertib abi mah. Mohon sae kada nganggo knalpot orsinil ngarah Garut kondusif. Sae. Mohon atuh Bapak, ari kitu mah abi lajeng heula patrolina. Mohon Bapak, Mohon pisan Bapak mangga. sakacana. Mohon, mangga dikantun. Punten pak. Jalan apa polisi? Siap bapak. Ayo Pak.